lamun ngaji kudu jempe ulah bari nyoo hape komo bari tibra sare bisi digonol eta kelong hirup loba nyeri hate komo teka bagi be nu disalahkeun bapa majar maneh goreng anu hate anu gawe tiso sore persiapan belaan ngajait popoean dawengina aya pangajian nu ceramah naleutik salawe mang 25 aya inyuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganyuk tara aku keur ngaji botak meuli kirai kasukawening ikan tuna ti Cikoneng zaman ayeuna sisi jalan tuh di Jatinangor seurarai anu gelowingan hanya kalhun tuna koneng abdi bingah ke Satepang ka Sumedang deui ieu sok sanos perbatasan sareng Bandung moal aya Tasik nu eueuh Sumedang tepuk tangan untuk Sumedang. Ustaz di mana sejarahna moal aya Tasik mun eueuh Sumedang? Tasik teh bagian tina Karesidenan Sumedang. Asalna Tasik teh boga kabupaten, miruna baheula ka Sumedang. Mana buktina Masjid Agung Tasikmalaya eta teh wakaf ti Pangeran Kornel Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam ada harcaos nu ngawalar salam muga-muga sing engal nampi bansos. Haji Sulam di imah jenuh nu ngawalar salam muga-muga sing ditebihkeun tina kabingung. Haji Sulam di imah Sidilan nu ngawalar salam moga-moga sing punah tina rupi-rupi cicilan. Nu ngawalar salam didoakeun moga-moga sing awet muda. Ibu-ibu nu teu ngawalar salam moga-moga carogena sing enggal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'budu haqqa hamdi wasyukru haqqa syukri hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha ma anarul arda sarqan wa gharban bi nuril ma'rifah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina wa maulana Muhammad Hai Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas.
Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil anu dipihormat sadayana panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Nasional oge anu ditalikeun sareng peringatan Hari Besar Islam di KRW-an 07 06 poho di KRW-an 06 sadayana para pemuda anu ngaalpukahan ieu acara teu kakantun bini sepuh tur anu dipika sepuh anu dihormat para alim ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru simkuring, guru-guru urang sadayana. Teu kakantun ais panampih pupu lembur Bapak Kepala Desa Cilayu Kalirengrengan, oge anu dihormat Presiden tingkat 8 Bapak Ketua RT aya Presiden tingkat 7 para ketua RW sadayana nu hadir ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom darama alhamdulillah Cetitin aya Binunung Ceimas aya Bikoko aya Cejuju aya Cehasana aya Cerodia aya Diuun aya Ceeti aya Bidede aya Maeha aya Maiji aya Syukur Ari Araya aya Pandung waktu panjajab acara nu parantos moparin waktos kasungkuring atur nuhun kana waktos nu parantos dipasikeun insyaallah ieu pangaosan moalami dalila ge tara diarapalkeun ieu nu penting mah pangaosan mah singkat padat melekat insyaallah simkuring balik mawa ilmu numan tersana kori tadi parantos ayeuna kori anu di NTB parantos sumpi simkuring limaan waktos ayeuna parantos tabu 10 jadi abdi bade ngadeg heula hapunten kasadayana kasepuh abdi ngadeg punten mah katingali ngadeg ajenganana saya pandeujeuh ge terang sok aya di sisi jalan tukang martabak mini mubalik ge aya mubalik astagfirullah disebut mubalik mini cek si Ece eta ajengan irung jeung pipi meni parbut kitu meuli lembu kacang polong ngawarbig dina keran ibu-ibu ting parlong cenah mubalik geraina Aldebaran mana aya Aldebaran sudah si orang bingah amar wata suka ieu pangaosan teh double judulna teh nu haneut keneh peringatan Hari Besar Nasional ni eling hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-78 sareng tahun baru Islam baritos bulan Sapar ieu teh panitia cerdas menyelang sambil minum air 2 paket acara bisa paketkeun neangan mau balik lagi nu teu jampu alhamdulillah ya alhamdulillah deh dengan penek kurang sholawat heula karunya bisi nganggur hadroh mudah-mudahan sing langkung berkembang ya teh hadroh terbangan cek hadroh urang sholawat heula ngan sholawatna ulah wakadi musikan sama meh leungeun akang kaluhur kieu we heula
ngetes geula ibu-ibu babarengan menyamakan suara. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lamun ngaji kudu jempe bareng. Lamun ngaji kudu jempe. Ulah bari nyoo hape. Komo bari tibra bisi digonol eta kelong. Hirup loba nyeri hate komo teka bagi be. Nu disalahkeun bapa majar maneh goreng. Anu hate anu gawe. Tiso sore persiapan belaan ngajait popoean dawengina aya pangajian nu ceramahna leutik salawe mah 25 aya inyuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganyuk tara aku keur ngaji botak meuli kirai kasukawening ikan tuna ti Cikoneng zaman ayeuna ku sisi jalan tuh di Jatinangor seurarai anu gelowingan hanya kalhun tuna koneng. Ya sholatullah salamullah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kampung Bojong Gusti suburkeun masyarakatna sarolehkeun rizkina Gusti lancarkeun dina balai Gusti tebihkeun. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Desa Cilayung Gusti mamurkeun aparatna amanahkeun masyarakatna jalembarkeun sadaya maksud Gusti hasilkeun. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nu tatanen Gusti suburkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu buburu Gusti jembarkeun sadayana barokahkeun. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.
padet kene urang dugi karena yuswa kemerdekaan anu ka-70 dugi ka ayeuna pan teu pernah aya nu ngarobah ti kawit presiden RI ka hiji dugi ka presiden nu ayeuna bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ti kawit Pak Soekarno dugi ka presiden nu ayeuna kata-kata eta masih anger we atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Teu pernah diganti ku atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Naon sababna kemerdekaan Republik Indonesia ieu moal leupas tina andilna umat Islam sadayana. Alhamdulillah. Hari kamari 17 Agustus ngalagu. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, serta tetap setia tetap Indonesia, serta tetap setia hoyong terang eta lagu nu ngarangna saha Hak Mutahar Husein Mutohar. Di mana mimitina eta lagu? Mimitina eta lagu teh terinspirasi tina komat, terang komat. Iqomah. Bulan Januari tahun 1845 Hak Mutahar piwarang ku Soekarno ngarang lagu kebangsaan termasuk lagu naon termasuk lagu kemerdekaan Republik Indonesia nu dinyanyikeun ku ibu-ibu. Anjeunna nuju salat di Masjid Kauman Semarang nguping nu komat adan asar. Sabada adan asar aya komat. Tah kakuping ning dina komat sok aya kieu. Hayalah sholah, hayalah sholah, kon komati sholah, hayalah sholah, hayalah falah, kon komati sholah, kon komati sholah. Seberapa kali kon komati sholahna? Hayalah sholah, hayalah falah, kon komati sholah, kon ko. 2 kali, tetap aya. Serta tetap setia, tetap setia. Eta tina koma. Bu. Serta tetap setia, tetap setia. Tah eta teh koma, kon koma di sholat, kon koma di sholat gitu. Marorongkeun naik aing. Ibu. Aduh, resep. Bu, urang gaduh ibu kota, namina naon? Jakarta. Satu acan dialihkeun ka IKN masih kena ibu kota urang teh Jakarta. Terang sejarahna Sunan Gunung Jati kapungkur diutus ngutus minantuna namina Raden Patah, urang Portugis nyebutna Paletehan, terkenal namina Patahila. Baheula ngabebaskeun Jakarta namina Batavia. Batavia dialihkeun janten Sunda Kelapa. Eta baheula pas Jakarta bebas anjeunna terinspirasi tina surah Al-Fatah. Inna patahna laka fatham mubina. Jadi Jakarta teh digentos namina janten fatham mubina. Ai fatham mubina teh kemenangan yang nyata. Di bahasa Arab we fatham mubina, di bahasa Sanskertakeun kemenangan yang nyata jadi Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Halo, tuh urang dijajah ku Belanda, aya buktina jangan-jangan aya. Mana buktina? Di kamar mandi. Ibu sok masuk waos sekarang. Budi percetkeun naon ngaranna? Odol we, padahal mah eta teh pasta. Da odol mah merek pangheulana zaman Belanda, Tivor et Liedenburden Heplanden hak zaman Belanda tahun 1816. Pangheulana aya pasta gigi nu eksodus ka Indonesia namina odol.
Bu, pangheulana aya pasta gigi nu aya di Indonesia merek teh pakuwu teh odol. Aya Pepsodent disebutna, aya Ritaden disebutna, datang Ciptaden disebutna, aya merek Close Up disebutna, datang Salaki disebutna. Bu, samaruk meureun ngar merek odol teh meunang urang Sunda pada dipercetkeun siga nu keur odol. Tapi ka ayeuna kana merek pasta gigi naon we nyebutna teh odol. Eta teh meunang Belanda. Ibu lamun bulan puasa sok ngalah kalapangora disebutna dewegan. Padahal mah tentara Belanda nyebutkeun give me the gun. Dua. Murah kalapangora kadengeun ku urang Sunda jadi dewegan. Abdi bingah teh satepang ka Sumedang deui ieu sok sanos perbatasan sareng Bandung moal aya Tasik mun eueuh Sumedang. Tepuk tangan untuk Sumedang. Ustaz di mana sejarahna moal aya Tasik mun eueuh Sumedang? Tasik teh bagian tina Karesidenan Sumedang. Asalna Tasik teh boga kabupaten, miluna baheula ka Sumedang. Mana buktina Masjid Agung Tasikmalaya eta teh wakaf ti Pangeran Kornel Sumedang. Ini sudah sirkus. Malah mimiti aya pasantren di Tasik diwakafkeun ku Pangeran Kornel. Aya pasantren Conong. Dua ngawakafkeunana, hiji Masjid Agung, nu kadua pasantren Conong. Asalna aya pasantren gaduh taneuhna ti urang Sumedang. Maka abdi maka Sumedang teh sono teh sono kana tahuna. Alhamdulillah. Matak di Sumedang aya Tajimalela moal jauh jeung Tasikmalaya. Memang Tajimalela itu adalah berawal dari kata Tasikmalaya. Tasikmalaya moal leupas di Sumedang. Matak abdi maka Sumedang mendatang wae. Da karuhun di dieu. Oh, pilih bade kulem enggak? Abdi moal maksa jeung abdi mah mun pangaosan antara teken Mustami pilih Mustami bade kulem heug cenah bebas. Ciri jelema normal sareng Mustami tuluh wajar. Ngan lamun Mustami tuluh teh ngan lamun mubalik tuluh teh mubalik kurang sare. Pangui ngaji wae naon penting. Teraskeun. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Urang gaduh jenderal namina Jenderal Sudirman. Teu saeutik jalan make ngaran Jenderal Sudirman. Hiji-hijina jenderal nu guru ngaji namina Jenderal Sudirman. Enjing-enjing ngajar ibu-ibu sorena ngajar barudak. Jenderal Sudirman mah terkenal seorang jenderal yang berlatar belakang guru ngaji. Nu matak Jenderal Sudirman mah gaduh kelebihan. Anjeunna gaduh amalan nu kahiji Jenderal Sudirman mah tara leupas wudu. Beda jeung urang. Geus kitu teh engke we wangi wudu teh mun salat. Jenderal Sudirman mah geus kitu engar deui wudu deui. Mata kitu teh kabagi tilu. Aya hitut puset, aya hitut puswah, aya hitut duratun. Cepatul muin mah aya hitut puset mah nu merdu. Aya hitut puswah teu kadenge sorana mangan ameuna 2 RT. Mun keur leutik masuk silih amelan sia modal cenah. Fitnah timbul. Aya hitut duratun mah suami istri. Biasa di kamar nu mata keuleur teh dua. Andang nu sare ge. Da keur bobogohan mah hitut ke plastikan. Jenderal Sudirman mah tukang dawam wudu. Jenderal Sudirman gaduh kebiasaan anjeunna salat berjamaah tepat waktu. Mata namana terus berkibar diunggal daerah aya jalan Sudirman. Pasti eta teh ngahargaan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman masya Allah selalu berjamaah salat tepat waktu. Adapun waktu perang Jenderal Sudirman salat sidatil haud. Nu katilu Jenderal Sudirman gaduh kebiasaan nyaeta ngadawamkeun kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalem teh ngetop deui. Halo. Teraskeun.
Pangheulana urang gaduh wakil presiden saha namina? Gaduh wakil presiden saha pangheulana? Muhammad Hatta teh nami aslina teh Muhammad Ator. Saha ari Muhammad Ator bin Muhammad Jamil. Saha Muhammad Jamil putrana Syekh Abdurrahman, seorang mursyid Naksabandia di Payakumbuh Bukit Tinggi. Atuh presiden pangheulana ge incu kiai jeung turunan raja. Maka pantes Indonesia mah walu pasina perjuangan umat Islam. Namina Muhammad Hatta, asana Muhammad Ator. Diganti jadi Muhammad Hatta. Abdi ge teu sombong, abdi ge kemarin Raffi Ahmad. Terus sineng ge Raffi Ahmad leutik apa? Awewe ge ulu naikeun gol wajah. Nyambi mah leutik hideung buduk. Dan masantri mah heula mah buduk. Nya da ieu teh bisa ceramah ku sabab buduk. Keun bae da buduk-buduk ge barorok aja. Disebut buduk barokah. Teraskeun. Tuh, Indonesia teh merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Teras RW 0 di dihoyong muharaman. Urang mah ari kana bulan Masehi masuk emut wae da aya dina akte, aya dina KTP, aya dina ijazah, aya dina SIM. Ari bulan Hijriah masuk poho. Muharam, terus tuh cek aing ge salah. Hiji Muharam, 2 Safar, 3 Rabius, Jumadis, terus Rojab, terus ulah Rawah. Mungkin lamun bulan Rajab kadua Allahumma barik lana fi Rojab warwaha. Aya ge fi Rojab wasa, tos Saban Roma, tos Ramadan Sawu, tos Sawa naon lain Hafid Julqa, terus Julhijjah. Terang salib. Tapi lagukeun nakwa deui siap. Lalaka ge geus kieu deui sarua. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadis Tsani, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah jeung Zulhijjah. Eta teh nami bulan Islam tahun Hijriah. Eta teh nami bulan Islam tahun Hijriah. Sareng ibu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah jeung Zulhijjah. Eta teh nami bulan Islam tahun Hijriah. Eta teh nami bulan
ibu ngasuh budak karena Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Tsani dia ngasuh budak bah itu budak terdengar kalongan mata ayah pokoknya kalau teh ngalilungkeun budak loba iya ieu budak saha ari budak saha ini budak saha mun budak bisa ngabalikeun pan aing teh anak siang di pangku kuningin aja ku akhirnya pan geus beda ih anak lajak nyawa anak jelema tapi mah kamari usung lebaran dah di lembur kesok suri sorangan nih dari ini jadi aki-aki jadi ngomong bahasa Indonesia. Da incuna daratang di Bekasi, di Tangerang, di Jakarta, di Bogor, jadi ngomong bahasa Indonesia. Nenek pengen nonton TV, sok cara TV-nya dera hurungin. Terus incuna teh bangor, Dede kamu jangan popanasan nanti kamu katura lengan. Cek incuna teh nenek Dede ikut, nenek Dede ikut. Cek nini teh diem kamu jangan milu. Nenek udah makan belum? Kumaha cek nini udah besok. Meureun maksa nama enjing. Teraskeun. Duanana bahwa orang nu hadir di tempat ngagungkeun Muharram sareng memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia teu aya sanes urang nu hadir di tempat cinta agama cinta negara. Alhamdulillah. Besen ti ustad mah tilu, pesen ti ustad mah cai lagi tilu ya kan cai herang kabeh. Ibu tilu pesan Saur Sayyidina Ali di mana menakan tepang tahun ayeuna tepang tahun Indonesia muka 78 Hijriah anu ka 1446 maka Saur Sayyidina Ali hiji kun indallahi khairon nas kudu kabuktian urang di hadapan Allah menjadi manusia anu sae. Jadi di hadapan Allah kudu jadi manusia anu sae. Bu Pak hayang udang subuh ge hese. Karasaku abdi mau ngomongkeun batur abdi. Segitu adan gitu kolot pahilidin suara sapi. Cacaku kolot eta teh da eueuh panu ngora. Heueuh cacak adan pahilidin suara sapi ge panurang teh hese udang ngomong ku adan nu alus. Cek si abah waktos parentos dabuh tilu cek pamuda di posrona teu nanyakeun boh terus si abah teh pujian mugi Gusti ngahampura kana dosa indung suku da bari asam urat boh abdi jadi mau balik we Janari lamun disarekeun sok 14 santri nulis ngaragoan di masjid Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligul wasilah kada goan we teu urang ngasarekeun eta santri nu gede membukakeun jendela Allahumma sholli ala demo kai da ustad ge jelema sok aya tuluh lamun datang subuh teh parbut hate teh nu mana nu kudu dipilih simut sajadah simut sajadah simut sajadah simut sajadah simut sajadah simut sare simut sajadah sajadah nu dipake simut bu kamari Ramadan ibu-ibu disiplin aya nu gugah jam 1:30 nu jam 2 tahajud heula aya apa jadi tarahajud malah hayang ibu-ibu nu kaberangan Bapak subhanallah hayang kaburu tahajud hayang kaburu ngisikan hayang kaburu kieu
Daya tak kiih jeung isikan dibarengkeun. Werwok. Boh, mudah-mudahan semangat tahun baru Islam 1446 HUT RI anu ke-78. Mudah-mudahan orang menjadi manusia anu terbaik di hadapan Allah janten jalmi-jalmi nu saroleh sabab kemerdekaan ieu kenging pengorbanan jalmi-jalmi nu saroleh insyaallah. Ibu-ibu beki saroleha tara suntak-sentak anu jadi salakina ai keur loba duit mah. Bo, awewe nu doraka mah boro-boro di akhirat, di dunia keneh geus disiksa. Mana buktina? Biasana salaki bawa duit 500.000, ieu bawa 50.000 udah langsung beda bibirna teh kieu. Tuh pan geus disiksa. Salaki bareng datang geus ditanya bebenangan. Mana Pak bebenangan? Cek salaki teh sia kos marmot. Duit. Caroge teh sina calik heula. Subuhan heula cai. Mamah geuning menit di luarna cai heran. Apa sih gabuluy. Alus panitia di teu kudu susu abdi mah tara. Wasiat pun bojo. Bade ceramah ka mana ka Cilayung. Daerah nate namina teh Bojong kampung nate lebetna ka Jatinangor masih mereka Banten ge mangga ngan ate pengen nyusu di luar. Jadi urang leueut cai herang mah di Tasik cai paranti mubaran nu kasurupan. Sabab ajengan ngaleueut cai herang anggape ajengan keur haus. Dianggap kasurupan di Tasik. Salaki teh sina ngaleueut heula. Mama dia cai herang teh ngadenclang sok sanes teh amis wios ka mamah budina sae. Ku salaki. Bapak bade emam heulang ke pancang beres pangaosna. Tah salaki geus eta kakara bapak mamanawian. Kamari pan budak kenaikan kelas, mama teh nabut heula di Cileupah. Teu cukup 50.000 mah budak teh hiji keur kenaikan kelas di SD teh jaba kamari pan aya iuran ti eta kudu iuran ti ka RW-an pan urang teh Agustusan kami nyopot gas geus 6 kali keur dibayar 2 kali bapak pan rokok 4 bungkus keur dibayar 1 bungkus keur dibayar hiji kan kamari ge nyaho aya pajak di desa pan urang teh boga sawah teh lada-lada jeung kebon teh jadi kudu mayar pajak kita kudu rumana heula karena mamah teu wirang cek salaki na mamah. Hapunten apa teh kekengingan. Ieu mun gaduh artos 10 juta mah. Sing cekap sabinteun. Masya Allah boro-boro eceu pamajikan aing ge pentingna teh langsung ruhai cek. Makasih ya sayang, makasih. Makasih sayang, makasih. Bade. Beda ada 10 juta. Boh. Mata awewe mah Pak, tulang otakna teh leuwih lega tibatan lalaki. Antara otak kiri jeung kanan teh korobus teh mata awewe mah makhluk terkuat. Naon sababna dalam satu waktu bisa 3 pekerjaan sekaligus. Leungeun nu hiji ngais, leungeun nu hiji ngagoreng tempe, cokor, ngepel. Mata pun awewe keur ngamek teh keun antep da awewe mah makhluk yang ingin didengar segala bebannya awewe teh capek. Tinggal cicing heula pakaun. Mata awewe mah loba beban. Jadi kitu we kudu didengekeun da karena wanita ingin dimengerti. Waduh asa pangeunankeun. Gitu Pak, lamun awewe ditanya sakecap bisa ngejawab nomor 200 kecap. Mari artos 100.000 aya keneh teh kamanakeun. Zaman ayeuna segala naik beas naik kamari ge pan nyaho didinya ge nyokot rokok 4 bungkus keur dibayar 1 bungkus jaga gas geus 6 kali keur dibayar 2 kali apa zaman ayeuna mah ese duit teh. Ieu jadi salah kitu ulah sok nanyakeun we kana duit teh. Duit sakitu tuh wae ditanyakeun jadi salah kitu sing tanggung jawab bahayu we urang mah jadi pamajikan mah ese pan ngatur-ngatur duit teh jaga didinya mau beli skincare batur mah pan urang mah teh. Nyaho teh zaman ayeuna mah duit teh buat tenagaan ieu jadi salah kita sing mikir ieu wae urang mah capek ku budak teh. Halo. Padahal salaki mah tilu kecap mah ari artos
ongkos ku 100.000 aya kene. Mama. Abi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe. Matak awewe mun keur ngamak antep we pacek dokter Aisyah dahlan tangkep we ti tukang kap. Komo ti hareupeun. Halo. Ibu sarua mun lalaki keur ngamak lamun hayang merdeka ulah sok dilawan. Eueuh hiji lalaki nu lahir ti rahim istri, sadayana ge pamegat lahir ti awewe ti istri, lahir dari rahim seorang ibu. Mata ku lalaki keur ngamak anger lahir ti awewe keur ngamak ulah dilawan. Aja diamak ku salaki cicing ngamak keneh, cicing ngamak keneh, cicing ngamak keneh, cicing ngamak keneh simsakeun anerok ceuk aja teh kembalilah ke tempat asalmu. Halo. Bu. Tak gitu. Hoyong ngadu putra anu soleh hoyong. Bu. Cilayung akan baik, RW 06 akan baik, akan menjadi Qoryah Thoyibah. Lamun di imahna aya bi'ah solihah, aya lingkungan anu sae. Ari hayang boga budak anu soleh, ari paseah hareupeun budak. Aya nu sok paseah hareupeun budak. Paseah hareupeun budak, aya nu paseah sopan. Cek salakina teh mama apa teh tos teu kieu teh hoyong nyekek ka mama. Mama teh meuni pika sebel. Cek pamajikanna mangga apa nyangakeun beunteut-teut teu gorok-gorokkeun. Mangga cabok mama sangrangna apa. Aya nu paseah sopan. Pasana ge goreng pamajikanna ngomong wae cek salakina repes sia sapi. Pamajikanna ngomong ka salakina ngajedog atuh sia domba. Padahal salaki dia eta teh pas saya disertakan gitu teh hareupeun budak keur parasea teh budak teh lempokna teu lila lumpat ka imah RT jeung ka Pak RW bari ceurik Pak RW ari abdi budak saha. Halo. Insyaallah mudah-mudahan jadi hamba-hamba nu terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Merdeka nage kenging jalma anu soleh, insyaallah di dieu mah jalmi-jalmi nu saleh. Mana buktina? Penting wayah kieu ye, kudu ngumpul ieu teh berusaha janten jalmi-jalmi nu sae. Da ngaji kieu teh butuh pengorbanan. Pengorbanan lagi kuduna mah keur ngeunah sare ieu mah carincing. Ieu teh padahal kikian teh siga keur ibadah, padahal leuwih utama tibatan salat sunat 1000 rakaat khairum min alfi rakaatin. Leuwih utama tibatan salat sunat 1000 rakaat. Di dieu aya nu sok salat sunat 1000 rakaat. Taraweh ge nawar pan hayang nu tereh teh komo nu 23 nu 11 ke sarua nu 23 ge hayang nu gancang ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Tasik Bandung ya. Nu kitu mah salat ulah make kopea, make helm di sitakakan. Bu. Nu mawi urang hadir di tempat hoyong menjadi manusia nu terbaik. Ulah sok teh ngaku alus, tapi berusaha menjadi manusia nu alus mah insyaallah eta merupakan jalan anu sae insyaallah. Bekinya dari alam merdeka. Ulah ngadaguan ku Allah diberi peringatan. Aya nasihat mujarod, aya nasihat majid. Nasihat mujarod mah Quran jeung hadis. Kadang-kadang ku Quran jeung hadis mah urang teu tepat dinampi. Tapi ku nasihat majid geus diberi gempa kakara urang teh Allah. Sok diberi gempa maka bae Allah. Tama lain eling soak. Bu, abdi emut 7 zaman gempa keur di pasantren keneh tahun 2008 keur mani jam 2 bulan puasa babaturan mah abdi mah geus beres eta ngarajlok di WC. Sirahna ku yumut ku sampo. Eta na abel-abelan eta mah. Malah nuju gempa galunggung mah aya nini aki-aki di kabeh nepi ka nu ngora ge soak. Eta pan lu kalah di pangku teh lain orok tapi anak domba. Bu, ulah ngadagoan di pasihan peringatan ku Gusti Allah. Kewe euceul mah tahajud teh lamun teu loba masalah. Ya Allah. Mending kieu hirup teh loba bayareun ya. Bu. Kayak salaki geus direbut batur kakara tahajud. Ceuk geus loba bayareun dah hayang payung ke pondok maca sholawat ge meuni remen bari salah teh Allahumma sholli sholatan Kalimantan wa sholli. Oh.
ulah ngadenge, non ulah ngadagoan ibu, ulah ngadagoan di pasihan bencana ti Allah Ta'ala, berusaha menjadi manusia nu terbaik insya. Pamudana kompak alhamdulillah. Kene pamuda marada gaya saeutik da wajar pamuda. Barudak saroleh amin. Doh, budak ayeuna SD keneh geus bobogohan kelas 1 jeung kelas 6 teh nyebutna ge mami papi. Mami lagi ngapain? Mami kan lagi dicebokin sama si bundari. Papi lagi apa? Lagi ngadulang layangan. Karek SD disebut mami papi, SMA mah kakak boboh nyebutna uyut. Di abdi di kampung ka bapakna ge mung nyebut bapak, hayang nyebutna teh bokap. Aya indungna nyokap, aya uwana wakap. Bo, lu dari mana? Gua kan dari Tasikmalaya. Bo, ayeuna zaman teknologi jalama ayeuna daek Agustusan beri aya peringatan aku tasakurungi ayeuna ieu teh luar biasa. Mudah-mudahan bojong ngahiji. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Sanaos teknologi geus canggih masyaallah. Ayeuna mah pabin depresi nanaon ge dijieun status. Menu hari ini urap kangkung cekrek. Salaki keur gering dipoto suami muntaber. Ayo nama gempa ge dijieun secara langsung guys, gempa guys. Cek aing lupa bisi katingan. Teraskeun. Tereh geus. Bu, ayo duka tabu sabaraha ngaosna. Aya nu nyebut tabu 1 sanes pangaosan eta mah penganiayaan. Nomor kedua bekal tina merdeka teh wakun indan nafsi sarron nas, kudu kabuktian anjeun di hadapan nafsu pangawon-awon jalmi, di hadapan Allah kudu sae, di hadapan nafsu mah pangawon. Nafsu teh tara pati ngagoda ka urang horeameun da si eta mah tara beunang kagoda. Merdeka tina nafsu. Kunaon dina medsos, dina parasea, dina Facebook, dina Instagram, dina YouTube, dina TikTok parasea, jelema sabab parbut bener, coba mun parbut salah aman. Leres akang abdi nu lepat peueuh. Bu, mana susu datang. Soak ibu susu mah dileueut sanes wayah kieu tapi jam 1 ka luhur. Teraskeun. Jadi merdeka tina nafsu insya Allah. Nemponan ka batur ngomong ieu teh asak namangan nu batur. Coba balikeun nu batur namangan asak dicopot. Nempo senal alus namangan nu batur. Balikeun nu batur namangan dicopot. Pokoknya mah aya nu hese memerangi diri sendiri karena musuh terbesar di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Ayeuna mah doh jelema salah ngetik langsung di penjara. Mata kade leungeun teh eta teh kade komen. Ayeuna aya nu status ustad penek. Keun bae tapi mah di komen goreng kita geus teguh sakiayana. Bu nya pun bojo ge tapi tak ieu menyebutna ge ku aing teu ku alif. Ulah awewe nu daekeun pan ka urang teh. Geuning eta ustad pemajikan yang rada lenyang, kapan perbaikan keturunan geuning daekeun ka ustad. Pan ustad bareto nikah teh bade yuswa 30 pun bojo 18. Majihna parawan cekekeun waktu harita. Geuning daekeun pan dihipnotis. Ai santri mah cinta ditolak, tasbih bertindak sakitu. Si pemuda hayang payung babari dibere 2 kunci ku akang, hiji kunci Fortuner muka 2 kunci Innova. Halo. Lama-lama ulu daekeun pan habi di sasarung. Di sarung teh kapan tapi lain naon sehat ka angin. Bo. Mudah-mudahan orang sing biasa mengendalikan hawa nafsu. Zaman ayeuna mah ulah waka ku omongan, ku ketikan bisa asup penjara. Nafsu nu mata ka duhur, awak nu mata ka tempuh. Tilu terakhir asih terekori Samsuri Firdaus. Ka urang ge tiba heula hayang jadi pori teh.
Halus sholat halus kena repehna daripada kuro. Ingat anu bakal kuro obaturan ke salesma apa salesma. Saluran leho sedang macet. Disebut kuro teh pas maksakeun kuro teh bismillah pelenung leho teh cerah. Boro-boro jadi kori jadi tukang pidato kehese nu teu biasa mah ngomong kieu teh menang latihan. Babaturan abdi jadi pengatur acara nyebut pribados jadi pribodas. Aya santri nu keur diajar pidato, marilah kita panjatkan puja dan puji kadut ilahi rabbi. Aya santri nu keur berapi-api teh keur diajar pidato, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal misqala dzarratin sayyara yara." Astaga. Boro-boro pidato ngumumkan ge nu teu bisa maripo. Aya RT anyar pada KM juga aya Pak Ustaz juga keluar aya nu maot langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih ka rahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab jadi waalaikumsalam. Nomor katilu wakun indan nasi rajulam minan nas. Wasiat tina kemerdekaan ieu kudu kabuktian anjeun di hadapan manusia urang teh sami jalmi leres kadio bo kasep sing soleh di kos aing pisan kadang-kadang dengan teras bawa aing ngecaya dengan diinum bo walaya jalmi nu sami da ku Allah dibere masing-masing kulakan rezeki ngan minimal luhur turun ka handap supaya nu handap teu areraeun tingali Pak Kubu ngumpul Pak RW ngumpul Pak RT ngumpul gegeden ngumpul ieu teh mangrupikeun penyamaan penyetaraan diri di hadapan manusia anu sanes mun teu aku jeung jelema menyarek jeung saha deui. Lamun urang teh akur jeung jelema rek sanu ngaduakeun rek sanu nguruskeun mun betul tidak? Sopa nu ngagali kuburan maling jelema nu boga jelema nu teu barokah nu ngagali kuburan nu ngurup mah sok. Betul teh? Wah eta peri dikieu teh ieu sok popolotok ka aing teh ieu. Sok gelut jeung aing hewan mah hudang sok teh. Tebetah dikubur mah jeung aing sok deui tebetah mah ngawea ka aing. Bo urang moal leupas ti jelema nu sanes, urang butuh ka jalmi nu sanes, baju nu dipake bisa nepi kana awak urang sabaraha puluh jelema nu berperan. Sangu nu dihuapkeun ku urang sabaraha ratus jelema mungkin puluhan jelema anu berperan nepi ka sangu asup kana baham urang teh butuh jeung jalmi anu sanes. Maka dina kesempatan Muharram jeung merdeka ieu hayu urang ngahiji hayu ieu bojong di atas perbedaan urang kepalkan tangan united we stand divided we fall bersatu kita teguh bercerai kita runtuh merdeka merdeka oh. Allahu Akbar semangat Allahu Akbar begitu Allah mun aya periweuh jeung tatangga wajar da piring ge tara pernah pakotrek jeung nu jauh jeung nu deukeut bereskeun wae ieu mah tatangga hajat euceun nu riweuh nempo we panganten lalaki cenah euceun panganten lalaki na kitu mawan nanaon nu kawin anak batur nu riweuh na si eta suuk karena eta kana balanongan kana tenda meuli mewah euceun cenah pelaminana mah ngan dagingna liat. Daging pan euceun eta teh dipoyok. Aya daging dipuji euceun cenah dagingna mah meuni hipu ngan pangantenna liat. Pada pangantenna geus kolot meunu lalaki. Tatangga meuli motor panas, bareng tatangga meuli motor panas, tatangga ngalegaan imahna panas, tatangga ngalegaan kebonna panas, tatangga meuli kursi panas, tatangga meuli titip di weuteuh panas, tatangga meuli emas panas, tatangga kahuru bujurna ku kompor. Lanjut.
Mudah-mudahan dina kesempatan nu ayeuna urang sing pada akur jeung jelema tobat ka Allah pasti diterima asa ulah boga dosa musyrik tapi mun boga masalah jeung jelema aya ketergantungan di dunia kene can dihampura ku jelema boleh jadi Allah nolak kana tobat urang nu mawi kesempatan kemerdekaan ieu Indonesia bisa bersatu karena ayeuna doronganana sadayana kesadaran masing-masing bahwa saling membutuhkan urang nu hadir saling membutuhkan. Yuk urang sasarangan mudah-mudahan ieu Bojong ieu Cilayu sing aya dina kamakmuran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakedeung deui yes. Adena Pak Samsuri Firdaus tasunting abdi mah di pasien waktos ge sawarna tapi da abdi teu tega. Ibu-ibu tos aya nu kieu tah lamun ngaji tos standar hiji eta tos canggih. Komo lamun teu standar 2 kieu. Maka abdi mah ngabebaskeun kamus kami rek nyanggunyar mana bade ngagoler ge heuh bebas jeung abdi mah komo sare kabeh mah kari balik bo aduh di balalager ibu-ibu mudah-mudahan sing siga Siti Khadijah amin Siti Khadijah teh istri nu gelisah hirup batin bari pinter neangan duit terus pun pojok duit diselapkeun jero kitab ke kapanggih wae. Eta teh awewe nu pinter neangan. Duit diselapkeun jero jas hujan kapanggih wae, eta teh awewe nu pinter neangan. Duit diselapkeun ka pandeukeut janela di luhur eta na erang-erang kapanggih wae, eta teh awewe nu pinter neangan. Keur Yesus manggi 100.000 nyebutna yes. Jangan meuli seblak ceker. Eta teh awewe nu pinter neangan. Loba Khadijah Cilayu bo pasingnya ka bodoh teh di alam merdeka ieu awewe teh capek awewe ulah ngajajah ka salaki abdi na pangungsina deukeut pamajikan nu ucing ngeo tak loba di ditu mah salakina laleutik pamajikan ukur deh pek salakina teh gering dibawa ka dokter dirongsen aya panon pamajikanana 2 dina gambaran teh di polototan wae. Sinyaah ka bojot ai keur bobogohan geus galunya karyo. Aduh, na motor teh meuni ieu. Dibewe anak 5 kieu. Cekelan bojot teh kawas abdi. Cekelan komo ka pasar mah. Cekelan godi mah. Ustaz mun romantis, mun dikencarkeun balanya cek aing. Asli. Aja lain naon awewe, mau pan aya nu gering asli, aya nu gering kurang piknik. Cokos mun bojong di mager. Mager teh malas gerak. Teu sararegeg awak ngandung. Hayu teh kurang ka mall, hayu. Pan dia teh kering cek aing. Halo. Abdi gaduh bojo, alhamdulillah masih kena alif kene kan putra mah 2 ti 2 bibit. Nya bibit api jeung pun bojo maksudna teh. Nyai sorangan aing jeung anak mah bisa tuh teh. Ceuk aing ge rame. Memang ngahibur we sugana di dieu tempat di dieu teh siga bajuna mararapi padahal perebut sareng aang. Sanes aang haji, aang surah gitu. Nya pan aya PNPM, aya BRI, aya nu ngalpoerbo ngabring jeung macening gitu. Di tempat lain teh saya cening ieu cening itu. Saya berjanji. Yes. Mudah-mudahan nu gaduh sebutan sing ngalalunas amin. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Aduh teu karasa geus sajam saeutik deui. Ibu penutup ti abdi Ustaz Nurismo loba sorana disebut lagi Kiai loba sorana padahal sorana saeutik. Ibu kantos onang Jainuddin MJ ka dieu. Sok onang ka dieu moal datang moal. Da geus maot. Tencelik heula beh dia sana. Jadi dia sinyal nanti remote nanti ieu hayang robah sorana teh sugane. Asal nama beh dia ya tak uratmu ieu. Sugan mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dia ingin bahagia.
Betul? Jadi mau nyong tapi betul. Da abdi mah keur leutik resep ka MJ teh ngisi we pidato. Saudara, kenapa saya nyeribut? Bro teh ngisi mencret saudara. Aduh cepun bapak teh juri grepes ya. Cek ati teh mun abi juri bapak naon bapak. Mun kupun biang teh pan keur diobot teh sok disebut encep telin kaset cepot. Cep pangeserkeun bawang sareng cabai kopi di waler ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabai keribuanmu akan selalu kurai wahai ibunda. Betul cepun biang nanaonan eta. Balik di warung ini bawangnya, ini cabainya dan ini angsulnya. Cepun biang masihan we. Kalau kita diwalar ke MJ, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bukan biasa. Ningali foto aing hayang seri rumah. Itu aslinya gedeut. Untung lain jelas ieu panitia cerdas, lamun jelas sok sedih 3 poe kemudian sok dipake moe pare. Hanya yang membeli konan di pasokan hayam. Leuheum dipake moe pare, kalau dipake kikiding pacilingan. Abi di Malangbong, milu ka masjid urut-urutan sebulan yang lalu, nah abi milu. Cenah ajengan mereka mana, mereka WC. Teu aya cenah WC lagi nuju direhab, mangga we cenah kabalong, aya banget aing sabelah. Hanya yang membeli konan aja nu modal. Maka dia mah cocok dia dulu mah. Pada jangan ge hideung santen ngan santenan pahe. Ayeuna agim. Dia aing ka. Mahal urang agim teh on daek sugan daekeun dengan can sare. Dia sama apa kabar itu? Aman bahagia malam hari ini teh. Karena baru kali ini ngaji, ini mustaminya kayak di apartemen. Tingkat 1, tingkat 2, ada tingkat bawah di lantai dasar. Jadikan kesempatan Muharram ini meraih ridho Allah. Kemerdekaan ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Betul tidak? Halo? Kenapa tinggal orang begini? Cerita-ceritanya ayah agim banget bulan itu. Aduh, ya suara saha aja ya. Oh, ya orang di dalam dia ada bunga juga. Saja. Cepot. Aingeureun. Ibu, lamun uje ngalagu teh kieu tah step. Siga nu setruk uje mah ngalagu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bidadari surgaku cekokom. Eta uje aja. Itu Ustaz Jepri ge uje Ustaz Jebrak. Tah geus tilu Ustaz teh jeung Ustaz Nulis teh jadi opat. Ayeuna hiji deui MC dia sok ieu aja sok nanggap dangdut. Ngobrol mana naon ieu ajengan gaul aing. Mun kawinan sok nanggap dangdut tara. Oh, sok alus mana MC na jeung uing. Da uing ge baheula mah MC. Sok kapur ti kobong. Dasi menanginnya, jas menanginnya, nggak MC-an kok sidang modern kan itu nama dangdut. Baheula mun buru ruas, mun teu kapangiku buru mulai jadi mubalik, jadi MC. Eta pun guru na po abi dinu kawinan keur kitu we gitu. Keur MC-an eta keur parasmanan ek nyokot daging pun guru kalau kang anak laja. Mata kade nu sok masak dinu hajat, kade laja tong dihijikeun jeung daging. Alusna mah diparut tawa dipisahkeun margi penipuan. Abdi ngaos di Tasik Selatan nyokot 2 bukur laja kabeh.
Cek nu ngonang teh cenah. Jangan nyering tadi tuang, cenah dagingna 2 bukur nah hate teh lebok ke kusia. Alus mana ieu MC nu sok tadi jeung urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama qasidah modern kita ada hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya bersama RW 06 Desa Cilayung. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Kepala Desa Cilayung beserta para RW, para RT, dan terkhusus untuk generasi muda di Kampung Bojong. Semoga Bojong bersatu. Tentunya kehadiran kita ada hadir pada kesempatan malam hari ini menghibur Anda dan menyapa seluruh warga Bojong khususnya dan umumnya Desa Cilayung. Semoga dalam kebahagiaan, dalam gembira. Sebuah sajian daripada Gita Nada hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebuah sajian instrumentaria semoga dapat menghibur dan tentunya membuat riang suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Marilah kita sambut artis kita, LP Sukaki untuk kami. Mata abdi lamun dinu kawinan aya dangdut sok balik lain teuheul. Tara kuat suku. Sabi mah anu jadi ustad jadi suku ngumpul joget. Hari era teh kita buku batur. Nah make balik sieun pinah kana bujur. Mata ustad teh jelema biasa teh ulah dianggap suci, ustad teh jelema biasa. Jadi itu mah teu meunang salah. Abdi mah ngahajar di kopeah teh rem. Kerdina angkot papan parut-parut di menyusuan. Cobain tadi kopeah gitu. Ini jelema biasa sarua mah. Sama di kopeah di rem cekit. Tunggu wae ge da ustad da cangkeul. Kita boe saeutik. Sugan eta orok nawaran ka uing. Ka ustad mah leueut. Tinggal omah hiji deui. Dina layar tancap teh. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Naik kuda. Saranaon eceta. Ustad jauh-jauh dikasih disebut kuda. Deng 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 deng. Datang Ani, Roma. Aku mohon padamu Roma, agar engkau bisa mengobatinya Roma. Aku mohon padamu Roma. Roma, aku mohon padamu agar engkau bersedia mengobatinya. Apakah engkau bersedia Roma? Roma kalem. Roma, apakah engkau bersedia? Si Ani maksa. Roma, apakah engkau bersedia mengobatinya? Cek Oma. Insya Allah. Menyaya Oma pepek kan. Tiba lagi Oma mau ngegitar kieu wae tah. Nah, seri aja soknya nepi ka kolot Oma mah kitu. Eta teh rahasia neangan hulu gitar nu potong, pan gitar nu potong. Jadi kali itu tadi. Jadi Oma mah ece lamun jadi presiden lagu Indonesia Raya kudu dirobah lagama. Biasanya Indonesia tanah airku koma diganti Indonesia Raya merdeka merdeka. Pauru upacara jadi karya kabeh. Matak mun Oma jadi presiden aya menteri nu maot dijawabna ku lagu. Pak presiden ada menteri yang mau wafat cek Oma gali lobang. Nya nu maot mah kana lobangkeun cek sakana berduka. Matak mun Oma jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri agama teh Mansur S. Nah Mansur S mah ngalagukeun di tajwidan. Oh meuli lekoh. Rembulan tubuhna 2 harkat. Mun Oma jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri pembangunan Iwan Fals. Pak Menteri ada bangunan yang sudah tidak layak cek Iwan Fals. Oh iya bongkar. Mata Oma mah lah pokoknya segala jadi lagu aki-aki mah mawa teko jadi lagu. Mawa teko neng teng, mawa teng teko teh ceret, mawa teko neng teng ceret. Neng teng ceret, teng teng ceret, neng teng ceret. Mata ece lagu Oma tong
dipake ngasuh budak mun teu bisa milihan budak bakal hese sare. Cek aja bila kamu di sisiku hati rasa sahdu so pakai ngasuh bila kamu di sisiku bila kamu di sisiku mata aja budak teh hese sare da di sikuan wae komo diteuneun da sisiku imah mata kau mah segala lagi jadi lagu pamuda karena naik ya naik tanyakan mundur di mobil macet oma rem tangan sekuat tenaga cina di rem mata cina hadir di tempat engkau mah maresep kayaknya di sekolah anggar we oma tuh di sobat oma mah patatang di patatang mudah-mudahan sing panjang yuswa sing barokah rezeki, sing panjang naon teh sing panjang pahala. Mudah-mudahan sing genging kabagjaan. Sabab patatang mah sobat oma. Kabawa wae kana lagu dangdut bapak tatang. Can pernah aya dangdut bapak ohan eueuh. Pak Haji hampura. Dangdut bapak nuris ngomong aya ge dangdut bapak tatang. Kami ngadoakeun di akhir pertemuan ieu mudah-mudahan bojong sing aya dina kamakmuran kabarokahan sing sarehat dohir jeung batin paku sing barokah Pak RW Pak RT kepala wilayah sadayana muga-muga sing tamih-tamih di luar barokah sadaya masyarakat sing hasil maksad para putra saleh soleha ieu aya dina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala ieu kampung amin nas'alukal ijabah al-fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Sadayana bismillahirrahmanirrahim. Angkat pandanganna sadayana bismillahirrahmanirrahim. Angkat pandanganna bismillahirrahmanirrahim. Puterkeun pandanganna dadah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.